adan. Masih lah. Jambu ya. Duh, keraken lohor geus periki ya. Godin entong ya euy. Apa yang anu amis wae kitu? Pancik ieu geus leuleus. Nyamper camai we ah. Nganjing kajian. Cenah kan? Kadang neng ngararumpi ke batal saomna. Gula lain. Gula ya. Assalamualaikum. Mai. Mai. Assalamualaikum. Muka ini pantona. Biasa. Mau kopi? Bang. Saya kenaun kan nyahoan. Naeun. Iya. Aing kuat sengit. Anu hideung kok. Astagfirullahaladzim. Mana teh atuh kakarageta hiji itu. Panjeunna jeung tajil engke burit. Minyuna teh ayeuna kana kulkaskeun. Amis cair. Wah, piraku ayeuna siamanya. Ih, jeung ke burit. Sok teu percaya mah. Heuh, bisa tuh lah aing ka lapar ya. Ayo. Ka mana ayeuna? Tah tengah imah geura. Karaget tanggal hijinya ieu beuteung meuni geus asa sakarat. Urang mah mending kene tanggal 3 hiji geus bisa udud. Aduh, sawal atuh eta mah. Heuh nya. Heeh. Aing pikiran geus kieu ya. Jam rawan lapar ya teh mah. Urang hayang kieu heula nya, ka cai heula sakedeung. Heeh, jeung. Daguan we di dieu? Heeh. Betul sare. Kuat aing. Asin eueuh. Kucing gitu. Ah, mau tulus. Gawe jangan saja. Ya, Hah, udah. Enggak sih anjir. Mau dililasan ka cai teh. Pas naon ya? Pas ngompol. Oh, sugan teh nuluykeun nu tadi. Henteu mana mungkin. Aing ka cai heula nih. Ka mana? Hayang ngompol sarua aing ge. Heeh. Daguan ya? Heeh. Ulah lilanya. Siap. Sama ya ketipu ku aing. Teh. Singkam teh. Asal dia. Kamah gitu sahur gimana tuh? Anjay.
aing salah nyokot. Ih, lagi. Bau. Heng sia lah sing hirup di dinya. Au aneh. Salah nyokot. Nah, lila, ka mana? Aing tas kiipan. Loba ya. Ya. Aya ucing tadi. Asin urang leungit. Oh, mun geus beak mun ah. Aya keneh tadi sabelah deui. Teuing atuh. Aing teh apa? Itu asa bau asin euy. Wah, eta mah rasaan mana ya urang. Geus kieu we. Condangan jeung tajil we rek enak mah yuk. Heeh, yuk. Iya tuh. Tuh, nengan naeun ya mah nueuna. Naon? Teh rambutan. Jadi itu dingin pareureum. Naik maneh naik. Wah, sieun tuang naik. Aing keur puasa mah puasa. Sarua aing keur puasa mah tara cokot-cokot barang batur. Kapan buka ieu urang teh? Ayo tuh. Wah, jangkung euy mah. Kira-kira namun make gantar kumaha? Make awi we nu panjang geuning. Ah, sarua keneh awi jeung gantar mah. Ah, beda cek urang mah. Ah, mending keneh anu sejen. Ayo tuh. Nu pendek. Kayaknya mah tampung we heula mah. Heeh. Bu euy. Tah sampun gini lah. Seger nahan kehead. Kok emang tulungan iya. Sakare nyolong jamunya. Ya, teu puasa ya. Wah, tulungan atuh. Ah, inget ah. Sayang mana mah nyolong. Tulungan. Ya tuh ayo aing karunya mah eh. Esak. Salah. Sok ayo. Ini celana diporosotkeun deui. Sia bulan puasa nyolong. Astagfirullah. Nyolong jamu ban batu. Pantes teu kiat lapar. Kayak kudu maneh. Ibu puas jago. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Ustad. Aya nu lalai nyolong si bule tah. Tuh aing buku burung nyolong ih. Bener maneh nyolong. Nya tah tos teu kiat ieu. Perut. Ya, ayo bulan puasa mah ulah sok tulang colong pamali. Oh, nya. Tah dengekeun bule teh. Oh nya. Mereka mana tad? Bade ka masjid. Bade salat subuh. Ini subuh tad. Salat lohor atuh. Oh nya. Ya, geus anu daripada riweuh, ayo ke masjid, tong salat. Nya tad nya. Geus ayo. Banget. Naon euy? Salak lain. Lain eta mah tina pesak ustad tadi. Wah, anjir. Jambu. Gua. Sen. Sen.
masa ditanya dong. Sen. Katingalina. Sen. Uing teh. Wadi aing ngomong teh. Sen. Henteu ieu mah keur kieu we ya. Renangtung. Sen. Ah, serius kamu? Cik ningali. Ingat tuh, ingat apa? Teu kuat bau aing. Aing bebelaan aing demi konten. Cut. Ka mana Tad? Cut. Sen. Kela lagi. Kela. Ya, salat lohor. Oh, salat lohor. Nyari ra. Ya, hayu jeung Dewi ulah kitu.